Jambu ya nak, lumayan dasar aing, teman duit yo, dasar kope, dibaik si betem. Pojok kandang, sampai apa kadang lawan heula. Oh, bagian saya tahu dulu. Atuh bagian dia. Kamaran aya budaknya nongol-nongol dia. Karena rasa ata yang sorangan beli dia. Jambu ya nak, lumayan dasar aing, teman duit yo, dasar bukan di kope, dibaik si betem. Tai aduh dengan aingnya mah kok kobet ah. Tolong. Ini lah. Wong, mengisi betem tuh dia. Kan dia bogoh tak kasih betem, kan si betem be. Oke. Tuh, kan mah aing kamari dia mah di paling saya teu gope di kolong imah. Kan kemarin sepanggih jeung dia. Gowo dia mah teh kaku. Maju indung lah janji doang ka aing dia mah. Tedek merek aing. Padahal gope doang ya. Tadi dia menang jambut di mana? Udah hari imah nyindun. Ngambulong aing. Pan dia mah hiji mawana. Iya hiji aing kan ngimu aing mah nang maling. Maling loba tuh dia. Balang kami mah. Ulah tuh dosa dia mah. Tengul aing diok dia. Diuk dia na tiuk mah. Aing sih teu tahu lah doang ku dia. Tak salah ini sorangan daya. Anda jambu ya. Dung aing menurut dia mah bau. Ya, sengit dasarnya mah coreng mah. Dia ngilikan si betem kan? Oh, dia main dengan si betem. Ayo kan dibantuan. Ayo tuh. Salupahan aing. Sabaraha kitu hayang dupahana. 1000 bae aing mah. Sakabeli cilok bae. Hayulah jadikeun bantuannya dia sampai ka timu aing mah. Oh, dia timu dia bayar ka aing 1000. Oh. Dia timu dia awas ku aing. Ayo. Ka mana orang neanganna? Atuh biasanya di mana seta? Biasana mah atuh di mana ya tempat tongkrongan teh di Pila apa sama. Jeung saha? Si Palah. Si ulah mun aya si ulah waka bisa minta jatah doang sama. Oh, suruh urang teangan behelan. Cilok di asnya aing 1000 dia. 1000 nang ke timu. Dia awas ku aing. Ayo, ayo. Jadi dia dari persaing mah. Sekarang gua nya Ajak ayo. ada ayo ayo. Mari urang ide ke mana gitu ya. Tak ada lah ku dia aing mau arit. Urang ka kebon dia daripada dia kayak di udah musi uti. Nya. Urang ka kebon jangan acara-acara jukut. Oke. Allah eta dah lemah seserian baik sekali ah. Coba dia atulah heho be. Dia tuh bisa ngomong tah. Ih, gelo dia. Hegeran betan dia. Sabaran. Lah dia tak ada lah ku dia kebon menyeruyuk kieu. Asing bae maca kebun-kebun urang atuh. Jeung Urang di mana dia kebon batur aing urusan doang. Nah, kebun embah gitu. Atuh lain. Eta makan aing cok tahan dia ka kebon, cok nyacaran. Dia nyacaran piro ka kebon. Ayo terok. Bukan aing mah. Bukan aing mah kebun emak bae aing mah. Nyacaran. Emang geus ngomong kasih itu, kasih boncos ka sa kebun emak ayo. Kebon batur aing mah urusan doang. Ulah tuh aing isin mah ieu mah. Mak. Tah ada makan cak aing dia, nyacaran ku dia. Aing guling dia tah. Nyacaran tah.
Ayo nang kitu di mak. Atuh tanya teuing tunggu mah. Ini nyari suku. Misi nakarang ku dia kan nyata. Anyam heula dia nyata nama kumaha. Nah, Bukan iya, jadi Mak. bara duit da pun buat pun. Ari mah bos kitu mah emang. Mang Kambun. Mang Kamdun. Ari Mang Kamdun saha kitu mah. Atau supir teh anu wain ceritakeun ka dia. Heh, mah aja beungarnya. Atuh makana dia ku ditanya di harita. Ya hayang teh boga pas supir. Atuh mah ari ku kaya kieu mah deuleu atuh aing hayang dong mah. Asal hade bae ka aing bakal dong emak kitu lah. Atuh sugan-sugan pan dia angke. Amun dia urusan kebon ieu nya. Sugan pan dia angke dibere duit. Terus Urang teh patungan meuli embe. terus mak Urang bagi dua hasilna. Aing nyokot bagian di tengah kabuntut, dia nyokot di tengah bagian kahulu. atuh mak gitu. Terus urang eta babagina kumaha eta ke mah. Atuh nu bagian ngalajukut dia. Kon bisa gitu. Atuh embe dia barahakan di naon. Sungut. Atuh berarti bagian Sungut. Aing. atuh bagian dia. Oh. Terus amunin kandangna kumaha eta urang ke mak. Nyin kandang ge bagian dia. Atuh pan mak. Atuh pira ku embe nak mundur heula asup ka jero kandang. Embe asup ka kandang naonna heula. Huluna heula. Bagian saha eta huluna? Bagian aing mak. Atuh bagian dia. Mun Oh, eta nya? engke embe anakan. Bagian aing nya nya. Atuh teh bisa anakna bagian aing. Atuh pira ku embe nak ngajuhutina sungut utah meureun. Kayak atuh aing menang naonna ieu mak. Atuh meunang di tengah kahulu. Tolong. Hade ieu mak urang ira hayang beli embena ieu. Atuh engke lamun urang boga duit, lamun dia menang dibere duit ku boga kebon. Oh, nya jajan boga duit ku hari mah nya. Tuh karena rencana ieu mah, atuh dia menyacag aing, bah itu tuh dia nyacarana tuh. Lah mana tah? Sugan-sugan kan dia orang menang duit. Oh, nya. Silakan tuh nyacaran dia tuh, aing ngeulekeun ti dia. Pangkabut be aing jeung mah aing. Wah. Atuh dia nyacarana lahunan. Tarik aing bisi kana batu ompong geus mah arit rangda dia. Oh, jangan aku mah jamin tu laritna ge. Teunerak itu. Geus atuh nyacaran lah badinya bae dia ka belah ditu deui, ka belah mana? Nguyeuh ka belah dinya. Karena bae bangsa aing merak gila ka kebon jeung kolot mah. Ih, Tuh ka belah ditu dia. Dia ka kebun sorangan mah dia boro-boro nyacaran. tuh dia tuh. Si Betem tuh dia tuh. Ih, iya seta. Dia. Ada 1000 dia ya. Dia kudu bae Oh lah, ya mah geus perjanjian. Geus jaga itu dia. Yuk amat ya kebon. Kenapa dia ku aing dia cabok dan betem. Hai betem, ngalih aing dia gope. Simutah. Vietnam ya. Lah aing di kolong gope. Pan aing menang nih mau di kolong. Atuh sarua bae teh duit mah aing dia. Ih, Atuh kumaha itu buka duit. ih dia langsung ieu. Iya, mah manu gelo deui ji. Oh, dia boloon, dia mau di jalan ku aing diajak be. Tuh daya mah aing di tukang aing be tuh. Benta. Ayo jeung dia yang mah sayang. Wah, gope ge pan saing mah aing menang nimu. Cos di kolong. Atuh sarua bae teh duit mah aing. Pada kesel aing mending tiktokan lah. Naon? Mak, iban cerita duit, Mak. Mana duit kami gope? Ya buhara itu gope ge uti. Asuh aing ngaboncas. Atuh Ya, mana duit aing? dibayar ku aing gope. Kan gope kan Oh, tanya. ka dieu. Tah, kembali 1.500 utem. Kan itu tah gitu 1.500 deui. Dia mah cing duitna. Atau 1.500 teh kembali nya ku dia cokot. Tuh wae dia. Oh, si mah. Siap pokoknya kembali 1.500 bikin. Oh, kayak kue ini bikon, cek. Tem, kayak mainnya aja ya. Oh, kayak dia awas pengen jam mati mere. Oh, Terus ngomong dia gandeng dong kawannya. Apa? Liur kana hulu aing. Iya, jingan anak asup sakola naon ka kalau mas putih. Atuh
mamer di kinto kamari. Atuh ngili kan dina senta tanah bokor sugan aya dia mah dina boboko tah bukaan ibu dia. Dia anu sapohoan urut meuli sabun urut meuli naon. Lu masak tok mere mamang. Gila suasananya meuni indah ieu. Kasihan nuar-nuar tahu ari tuh. Mamang ilu. Mau anu ti dieu bae ngadem. Si pilihan punya kaji tuh cau loba tuh. Maya da aya jeung aripik. Anya tak kikituan. Mata jata tah. Tah, aku dia akan ke dia podar, kuai wali tolongan ya. Uang ya poe. Iya, goblok kayak apa sah. Emang aing edan, gabangi jeung nu edan. Jangan lupa subscribe channel Mak Dun Official. Subrek. Jangan lupa subrek channel Makdun Official. Hehehe.